Teh, teh, Oh, mak. iya kantong si Aobi ke kantun di gudang. Oh, udah nuhun. Sekalian mumpung ka dieu, abi teh asa hayang kolak cau ya teh pun tanpa misalkan kolak cau. Kolak cau. Oh nya teh. Ah, nuju naon ah? Ada ke mana? Kumaha? Ada ke mana? Ye si teteh miwarang meser cau kana kol dolak cenah. Ah, kela sok tara bener wae. Abi angkat heula teh. Kela. Halo, A. Lain dari Bang, udah gak jadi kita meuli cau pira ge. Ieu mah kudu kada kol dolak. Naon? Abi teh nyuruh belikeun kolak cau. Lain ditah kana kolak cau. Nya leres nya. Meser cau kana kol dolak cenah nya. Abi angkat heula tuh nya. Kela cicing. Ieu. Meser kolak cau. Oh, kolak cau. Lain meuli ieu juga itu. Kolak cau. Sukan teh, mau cau kana kol dolak hiji meni araran pa ingat. Ai wong ciri. Udah. Ngesila. Cik atuh udah lah. Kepak weh hayo anger terus sopan. Tuh, iya. Tanya heula. Udah. Ari engke udah jeung istri jalan-jalan sore mah. Jalan-jalan sore, Keluar moal. keluar sore mah engke. Nah, abi salah naon tadi kalau. Lain. Edek ameng mau angke sore. Keluar. Keluar sore mah jeung istri. Nya nah abi wadis keluarkeun abi salah naon meni ngadadak kieu. Makaning tereh lebaran atuh cik atuh kita keluarkeun Lain. Abi rek miwarang jeung si teteh, dek miwarang. Abi rek miwarang jeung si teteh hoyong sekoteng. Kumaha? Dek miwarang jeung si teteh abi hoyong sekoteng. Naon si nyari beuteung? Iya nyari beuteung mah ku diapat atawa ku ieu aku pucuk daun jambu geuningan. 5 lemar atau 7 lemar direbus oge da insyaallah cager. Sanes. Abi hoyong sekoteng. Nya ku ieu ku pucuk jambu. Abi hoyong sekoteng. Oh sekoteng. Bukan nyari beuteung. Nyari beuteung ku daun jambu 5 lemar. Nyenak atas nyenak. Hah? Atas aya. Oh iya anu tadi angculan aya. Jadi ieu sok. Nyari wong wae. Baragus ieu teh bahananya lah. Ya jelas satu baragus. Udah. Terus milihna cenah istri teh. Gimana? Teh nu ieu ciga nama teh tuh. Eta atuh. Sok atuh. Nu ieu teh. Nu ieu. Pisahkeun berarti Rena. Nu ieu. Pisahkeun. Ping tuh cocok tehnya. Pisahkeun. Babi simpan dinya. Bilih ku ieu ku batur. Nya pisahkeun. Udah. Punten paman saya ke Royko. Kumaha? Royko masak sahur teh. We nya. Itu. Salah. Teh. Ya, ayo kira kita resep ngarokok. Royko. Kumaha? Royko. Ini Royko. 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 Oh nya teh sementara nyesep dah malahan masih teh paling nyesep masih anya. Kumaha? Itu mau dirasa.